Kamana si ayah teh ngundur nanti asal lami-lami teuing aya piraku susulan mah. Ayah antos kengeng ngundur teh. Atos nih ya. Wah geuning eta seueur atuh itu Pak Habib mah tos ngantosan ayah. Ah Pak Habib. Nya, Urang teh ngalabarokana we atuh ka Pak Habib mah. nya ini ieu seueur sakege seueur atuh. Heeh sawatu. Ieu tos diwasu kanggo Bapak Habib teh. Mejeh ieu lalab sakieu mah rek ibak heula keun sina tuus. Wow, harta karun ieu mah genah aya babaturan ngaliwat ka imah teh. Teu kudu ngunur geus nyampak. Dasar ieu mah rezeki anak soleh ieu mah. Si Ibi da piraku ngadahar nu kieu si Ibi mah pagawe nyeri suku. Mending oge ku abi bawa karunya si Ibi mah da sok nyeri suku. Kete riweuh geura kudu ka dokter ka mana-mana teu bogaan duit. Permati kue kambuh. Geus ieu mah mending keneh dibawa ku abi. Mobil Habib itu geus ka dieu lalabna teh di mana cenah deui? Can dianterkeun wae geus ngadodogoan. Ayang di mana lalab teh? Ayah tong noong atuh isin deh. Lalab di mana? Eta didinya na paratag da kantongna anu teh didinya da isin ge kantong nu butut mah. Nya. Si ayang teh na paratag mana cenah ieu teh geuningan ada eueuh Di mana lalab teh teu aya yang? Ayah mah kahayang noongnya. Tadi oge nih aing hayo pulang anting ayah teh kunaon eta lalab di dinya dina paratag ayah piraku. Sidikeun eueuh oge aing sok ka ditu ayah isin di kumaha ieu teh? Aing mah si ayah mending ngaganggu pisan we ya di dieu tadi teh lalab. Nah, geuning teh ayah ka mana? Poho nyimpen meureun ayang mah. Di dieu ayah kayak ngawasu tadi saayakan piraku anu ngabangsat deui. Aing Piraku sobat ibak abi teh di dinya teh bieu teh astagfirullahaladzim aing ku tega jeung aya kana geuning aya teh aya. Mata cek aya oge ning tadi. Rek ieu kantongna gerah mah geus nunungguan nya. Mun rek ngawadahan geura ka dieu rek dianteurkeun. Kacida ieu mah nyaan ieu mah anu ngabangsat deui ieu mah di dieu mah. Piraku ngabangsat lalab. Ada nya ka mana atuh aya saayakan piraku deui eta? Poho meureun ayang mah. Nya di dieu tadi rek ibak heula cek teh ngarah tuus disimpen di dinya. Kumaha atuh ari kieu? Teu inget tuh aya. Allah nih tega pisan jelema teh nya meni saayakanana atuh.